Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta Muhammad Fawaz Alwan tina program Warta Sunda. Sabarang minggu ka tukang daerah Palembang ngakeunaan kurupi musibah salah sahijina mudalna cai wahangan dumasar kana data anu kurang leuwih 1.536 imah katut bangunan sekolah jeung pamarentah kakeunaan ku cai wahangan. Panyebab modalna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngalubarkeun cai jadi ngajembang pemerintah daerah geus ngadata korban jiwa kasabaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat geus saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Palembang ngarasa prihatin ku aya musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tareka ngumpulkeun warga keur sumbangankeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu sing kuring tiasa dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.